Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mujibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumil wa qala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Al-ayat. Sabada manjatun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam karunia tu hitam-hitam curah dipanggil kabila alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dinten ayeuna urang masih kene kapercantan ku Allah Subhanahu wa taala kangge ngalaksanakeun saparit kewajiban nu dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan lengkah urang sadayana sumping ka patempatan sing dicatet kalawan limpahan pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala nguningakeun saur Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Saur Allah sakitu. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Wala tahinu anjeun ulah ngarasa hina, wala tahzanu anjeun ulah ngarasa sedih, wa antumul a'laun anjeun teh jalmi anu luhur, jalmi luhur darajatna. In kuntum mukminin lamun anjeun jalmi anu iman. Janten barometerna awisna harga diri urang teh nyata keimanan. Urang ulah ngarasa isin upami urang teu ngagaduhan harta. Urang tong ngaraos isin upami urang ulah ngaraos hina upami urang teu gaduh pangkat. Urang ulah ngarasa hina lamun teh mah urang odog. Apal odog? Naon odog teh? Bodoh. Jalmi anu aya imanan ulah ngarasa hina, wala tahinu wala tahzanu anjeun ulah ngarasa sedih, kesel ka Gusti Allah, pedah teu beunghar. Ulah ngarasa sedih, pedah cita-cita urang teu kacape. Jalmi anu iman mah ngagaduhan harga keimanan teh ngalangkungan ieu dunya jeung saeusina. Dina sapalih ayat Allah nguningakeun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walaw ibtada bi. Saur Allah sanyana jami kafir utras maut ina kukuranana eta jami kafir teh hoyong diangkeun imanna ku Gusti Allah, tapi Allah teu nampi kaimanan. Eta jami kafir teh sok sanajan eta jami kafir teh naon masihan kaimanan teh, namun teh mah nyogok ngagentosan iman teh kalawan emas saeusi alam dunia. Jadi urang ngarasa bangga gaduh tanah hektaran. Engke harga iman urang teh langkung tibatan tanah hektaran. Ieu alam dunia eusina teh lain taneuh, tapi emas eta teh langkung sae iman urang tibatan emas sa alam dunia ieu. Nu mawi saur Allah, jalmi anu aya imanan mah ulah ngarasa hina. Jalmi anu aya imanan mah ulah ngarasa sedih, tapi jalmi anu aya imanan mah kedah ngarasa bangga gaduh iman gitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Namun urang sadayana sok sanaos urang ku Gusti Allah teh
ulah ngarasa bang, ulah ngarasa hina, urang oge ulah gaduhan panyakit ujub. Ujub teh ngerumasa diri, ngarasa diri sagala teh milik diri sorangan, bisa ibadah gara-gara urang teh gaduhan amal ku sorangan. Eta jalmi anu ujub, di mana-mana dipuji ku batur teh asa milik dia, amal teh masa ngarasa diri milik sorangan, eta disebutna ujub. Ujub teh ngarumasakeun bahwa sadayana amal anu aya di pidamel kurang eta teh ladang kurang ku anjeun teu aya pepaten can Gusti Allah. Ujub. Urang tiasa ngaos ka dieu aya patalina jeung Gusti Allah. Aya jalmi nu ujub mah asa teu aya, bisa ngaji teh ladang kurang we daek ka masjid. Urang bisa maca Quran ladang kurang we. Urang tiasa tahajud ladang kurang. Teh patalina sareng Gusti Allah, ayeuna aya jalma ngarasa bangga kana dirina sorangan, timbul penyakit hate nyaeta ujub. Ieu penyakit hate teh aya dina diri urang masing-masing, punten. Nu pangabot-abotna panyawat teh panyawat hate. Lamun panyawat hate mah ngakibatkeun diri urang lebet kana neraka. Panyawat hate. Ibu gaduh panyawat ngantunkeun teh dina kayaan teu damang jantung, teu damang naon deui urat haseup, teu darah titinggi. Eta panyawat anu abot teh moal ngakibatkeun urang lebet kana neraka. Tapi panyawat hate ngarumasakeun diri pangsolehna, ngarumasakeun diri pangkasepna, ngarumasakeun diri pangbeungharna, aya sifat ujub, aya sifat ria, aya sifat takabur. Tah eta teh anu ngakibatkeun urang sadayana tiasa lebet kana neraka. Mun teh mah aya jalmi anu ngarasa diri soleh, eta teh jalmi anu salah. Da jalmi anu soleh mah teu ngarumaoskeun diri soleh. Jalmi anu beunghar moal ngarumasakeun dirina beunghar, asa miskin we. Jalmi anu pinter moal ngarasakeun dirina pinter, asa bodoh we. Jalmi soleh ge moal ngarasakeun dirina soleh, asa salah we jalmi soleh. Nyawi dina sapali katerangan hadis junjunan nguningakeun dina hiji waktos aya hiji jalmi ngantunkeun hiji jalmi Siti Aisyah ngantunkeun. Ibu terang Siti Aisyah saha Siti Aisyah teh? Siti Aisyah teh nyaeta putrina Kanjeng Rasul. Siti Aisyah teh nyaeta istrina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siti Aisyah teh ibunda Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain ahli surga. Eta nalika ngantunkeun Siti Aisyah teh dicanak ku 4 jalmi. Anu nyana kana janazah Siti Aisyah teh siji Sayyidina Ali sarogena, sareng murangkalihna Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, hiji sahabat nu jenengan Abi Dar Al-Ghifari. Nalika Abi Dar Al-Ghifari payuneun bade diselebetkeun janazah Siti Aisyah kana liang lahadna, eta pidato Abu Dar Al-Ghifari di payuneun makom. Cek Abu Dar Al-Ghifari, "Hei sia tanu, maneh teh apal saha ieu jalmi anu bakal dikurepkeun di dieu teh?" Taneuh teh ari celengkeung teh sugan teh moal ngawaler eta taneuh teh. Celengkeung teh ngawaler ruaseun Abi Dar Al-Ghifari teh. Dasuan teh moal ngajawab. Aya we hatib. Eta hatib teh mun bahasa Arab mah haya soanten tapi teh aya jalmina. Mata lamun bahasa telepon teh sebata hatib kapungkur mah. Hatib teh naon? Telepon cenah gitu. Bahasa aya mah tos telepon we, telepon manu kapungkur teh can aya hatib teh aya soanten tapi teh jalmina. Jika ibu lamun teh mah tengah wengi eueuh jelemana hatib eta teh. Ngaretegkeun ka urang teh. Anu emak-emaan, lamun emak-emaan aya mah gigireun lain hatib eta mah hatib nu kitu. Ibu, nalika eta teh Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari teh nguningatkeun sapertos kitu. Taneuh, apal ieu teh saha? Ieu teh cenah putrina Rasulullah Aisyah.
ieu teh Sayyidina ieu teh sarogena Sayyidina Ali imamul muttaqin imamul mujahidin saur eta Abdul Al-Ghifari teh taneuh anjeun teh apal teh ieu teh saha ieu teh Sayyidina ibundana Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain saur eta taneuh Sayyidina Abdul Al-Ghifari teh celengkeung eta taneuh teh ngajawab ma ana maudi an-nasab wala maudi al-hasab wala nasab kami mah lain tempat turunan ngitung-ngitung turunan kadek sok urang teh mah di alam dunya ngarasa bangga ku turunan di alam barzah mah di alam kubur mah teu wawuheun taneuh kana turunan teh ari ge turunan saha juragan mana nabujur maruragan aya darah biru darah beureum sarua naliyane kuburan ceuk eta taneuh teu tiasa salamet ti kami kajabi tilu golongan ceuk eta taneuh teh man kasura amaluhu man salima qalbuhu wa man khalasa amalu aya tilu golongan anu moal nu bakal salamet tina siksaan taneuh eta di alam barzah teh urang teh angkleung-angkleungan jiga nama di alam dunya pada nyeurikan jalmi teh lantaran katinggalin simak kumaha geus didempet cenah geus aya di alam kubur kumaha ngarenghapna ceuk urang diceurikan tapi di alam barzah jalmi anu gaduh bekal mah asa pangantenan we bagja maka jalmi nu terang kana kapayun mah hoyong enggal-enggal maot ban ari urang mah sieun maot teh nya teu apal teh tempatna tah engke di alam barzah teh upami urang salamet di alam barzah maka salamet ka dituna upami urang teu salamet di alam barzah riweuh salamana ka dituna janten barometerna teh kumaha lamun urang hoyong salamet di akhirat lebet surga jeung neraka teh alam barzah we salamet upami urang hoyong salamet di alam barzah naon atuh resepna saur junjunan man kasuro amaluhu hiji sing loba pamalna gitu. Sing seueur amal solehna ulah nganggap enteng karena amal soleh anu hiji sabab urang cantang tu ditarima mun teh amal urang tiasa salat ulah ngarap cukup ku salat urang ulah ngarap cukup ku salat tahajud urang ngarap cukup ku salat duha tambah amal nu sanesna atuh salat rawatib teu tiasa sampurna salatna aya amal nu sanes atuh maca Quran atos kadah aya amal anu sanes atuh sedekah ge atos kadah aya amal anu sanes naon we amal anu berniatan karena Allah da ibadah eta oge sabab jalmi teh ngagaduhan kabiasaan kalangkungan setiap jalmi teh lamun aya ujang santri aya ajengan aya kiai ngaos Al-Qur'an sadintena anjeunna mah kiat 5 juz sadinten eta teh Bu 5 juz sadinten berarti 30 juz teh saminggu beres eta mah ajengan mah kiai mah ujang santri mah hari urang pan 5 lembar ge hese bujeng 5 lembar 5 ayat urang kiceupna tepikeun karpet urang mah moal tiasa nurutan jami model kitu atuh aya amal nu sanes salian maca Quran atuh sedekahna urang mah atuh saum Senin Kemisna sadayana amal urang ulah nganggap enteng kana amal sing seueurkeun amal rek amal ageung atanapi amal alit dan tiasa janten urang sanes sungkul ku amal ageung urang tiasa disalametkeun ku amal alit maka ulah nganggap enteng karena amal alit seuseurna jami disalametkeun teh sanes ku amal ageung tapi disalametna ku amal anu alit naon margina amal alit mah sok salamet tina naon tina panyakit hati
tahajud kadang-kadang urang teh sok salat tahajud urang keur tengah wengi teh ngarasa bangga aing mah alhamdulillah Gusti cek hate katanya tengah wengi tos tiasa ulah jam 2 tahajud eta hate teh ngagoda ka urang teh nya aing mah nya soleh nya harees we batur mah aya kan geus dipatuju osok ibu kitu dina hatenya urang mah asa sopang solehna batu nu bawa berobong gitu eta dina hate ngocoblak sorangan hate teh lamun teu diijan nu teu istighfaran urang ge bisa tahajud ti Gusti Allah keur maca Quran urang teh alhamdulillah abdi mah tos hatam Al-Qur'an pangarasa bangga hatam Quran teh dieu teuing aya riaan urang sodako pan sapertos kitu ngarasa bangga sodako teh dipasikeun ditembong-tembong sodako teh ngarasa bangga ari amal ageung mah gitu tapi aya amal alit kadang-kadang orang teu ngarasa bangga aya sampah gitu atanapi nyaruntah hiji we bisi menet dicanak atanapi beling canak ibu ngarasa bangga nyanak runtah di jalan atau beling di jalan pangakibatkeun kecelakaan teu ngarasa bangga alhamdulillah tadi mah abdi nyanak beling di jalan aya nu kitu teh aya teu ngarasa bangga amal leutik eta teh bisa jadi ku amal eta disalametkeun margi dina sejarah diuningakeun Sayyidina Umar nalika ngantunkeun ternyata pahalana ibadah anjeunna teu tiasa nyalametkeun anjeunna ahli tahajud Sayyidina Umar teh anjeunna ahli duha ahli jihad fisabilillah jami pintar Sayyidina Umar teh gagah imam adil pamimpin anu adil teu tiasa nyalametkeun amal agung anjeunna mah ahli maca Quran Sayyidina Umar teh namun dina hiji waktos kaimpenkeun ku sahabatna dina eta riwayat Sayyidina Umar disalametkeun ku Gusti Allah teh kulantaran nyaah ka manuk coba di manuk piit lain manuk anis atanapi nu awis teh anu ratusan juta teh murai teh nya saes manuk kitu imam manuk piit harga piit sabaraha 2000 budak nu mesarannya 2000 teh 2 dibungkusan geudinya eta murang kali da sok meser murang kali abdi ge meser manuk piit 2 geus kita teh sabaraha neng 2000 cenah 2000-an teh 2 teh eta manuk teh dipeser konde kumurang kali dibulang kamper bareng kumurang kali teh karunya Sayyidina Umar dah manuk ya manuk Allah sami manuk oge nya ujang ka dieu urang peser manuk dipeser ku Sayyidina Umar teh terasa dilepaskeun eta manuk jiga nama meureun ngadoakeun ka Sayyidina Umar atau meureun dilepaskeun ka Sayyidina Umar da ternyata kaimpenkeun Sayyidina Umar dibukakeun pintu rahmatna Allah teh sanes ku tahajudna sanes ku amal anu agungna tapi amal nu teu sapira nyaah ka manuk komo deui lamun nyaah ka jalmi nyaah ka manuk oge dihargaan komo deui nyaah ka jalmi eta mimbabil aula komo deui ngahargaan ka manuk ka sato anu teu berakal ge dihargaan ku Allah aya pahalana komo deui nya ka jalmi Imam Ghazali kacareskeun sami ku sahabatna teh Imam Ghazali teh disebut Hujjatul Islam ngeukeun kitabna ge ratusan Imam Ghazali teh diaraos ku para kiai para ajengan anjeunna kitab setiap anjeunna ngarang kitab teh beres oros kitab batal wudu setiap batal wudu deui Imam Ghazali mah ibadah mah tos teu kaetang ibadahna ternyata Imam Ghazali nu ahli ibadah eta dibukakeun pintu rahmatna Allah teh kulantaran nyaah kalaleur eta ajajan nyubatkeun kana cucunguk ya panoma digebuk cacunguknya ya nuju ngarang kitab Imam Ghazali teh pan kumangsi cocolkeun tinta teh enon teh kolam teh kana tinta nyerat kapur mah kitu cocolkeun deui nyerat tadina hiji waktos aya cucuk ngaleueut eta tinta cek Imam Ghazali teh keun bae da moal beak kitu nya dileueut eta tinta teh konon ku cucunguk diantepkeun keun beres wareg angkat teh cucunguk teh teu dipaehan beda jeung urang paehannya gitu. Ternyata nalika ngantunkeun
kaimpenkeun ku sahabatna. Imam Ghazali teh dibukakeun pintu rahmatna Allah punya cucung amal alit eta teh anu teu ngarasa bangga neumawi urang ulah ngarasa hina gaduh amal anu alit. Amal ibadah teh sanes salat hungkul, amal ibadah teh sanes saum hungkul. Lamun teh mah urang teu tiasa salat tahajud, teu tiasa saum Senin Kemis, teu tiasa sedekah, amal anu ageung aya cobanya ka tatangga. Jadi sosial giringan kerja bakti. Eta sanes naon? Sanes amal meresian masjid. Anu teu dianggap amal ageung tiasa janten jalmi disalametkeun ku lantaran amal etana. Ya waktos aya hiji pasapon istri sok sasapu di masjid. Ya, dina hiji waktos da jalmi-jalmi alim teu apaleun ngantunkeun Kangjeng Rasul teu ditembong-tembong da jalmi alit. Nu dari urang we jalmi alit mah nya tara uningan mun ngantunkeun teh ujug-ujug dikubur we teu apal. Eta jalmi istri pasapon teh sok sasapu di halaman masjid. Dikersakeun ngantunkeun. Kacarioskeun eta istri teh ngantunkeun. Nu biasa sasapo Kangjeng Rasul ninggal ari si emak ka mana tar katinggal. Cek sahabat tos ngantunkeun ya Rasulullah. Nah teu bebeja heula. Tah, nami Kangjeng Rasul. Kumaha katingal hargaan jalmi anu tukang sasapu ge ageung pahala Allah Subhanahu wa taala. Tukang beberes masjid cantang tuh. Jalmi nu ibadah mah ditarima ku Gusti Allah. Tapi nu beberes masjid sabari hiji jalmi nu salat di dieu eta ladang nu beberes masjid eta teh arukana ageung. Aya jalmi anu bangga sasapu di masjid teu aya biasa-biasa geus beberes masjid teu ngarasa bangga, tapi ari nu salat mah Allahu Akbar ngarasa bangga geus salat. Nu maca Quran mah ngarasa bangga, anu beberesna mah asa teu biasa-biasa we, asa teu ibadah, padahal ibadah ageung eta teh. Nu dianggap sepele kurang, padahal eta nu bakal nyalametkeun. Naon wae urang anu mah ibadah anu sosial, eta teh lamun diniatan ibadah janten pahala. Da teu aya nu teu janten pahala. Ibadah ritual, ibadah sosial. Ibadah ritual teh eta teh kedah ngajantenkeun ibadah sosial. Ibadah sosial oge kedah jadi ibadah ritual gitu nya. Jadi ibadah teh lain salat, lain puasa, hukul, bageur ka tatangga, silaturahmi, eta teh ibadah sami sosial. Diniatan teh aya jalmi getol ka masjid, getol ka pangaosan masyarakat, ngarasa bangga jadi ahli majelis taklim. Eta jeung tatanggana mah kalah ngagoreng-goreng ka tatangga. Tiap tatangga teh mun teu sarua jeung manehna musyrik sia. Kabelah dina bid'ah. Ya teh. Nah, ahli pangaosan saya sok ka musyrik-musyrikeun. Nah, ahli pangaosan sok ka bidah-bidahkeun. Padahal eta teh naon umat Islam. Sadayana kapungkur mah para wali anu Islam teh anu musyrik teh diislamkeun. Ari aya zaman ayeuna mah anu Islam teh dimusyrikeun pan aneh. Anu kapungkur nu musyrik diislamkeun, anu ayeuna mah anu muslim teh no dimusyrikeun pan teu nyambung. Ajaran ti mana? Anu ngamusyrikeun teu aya teu kenging papada urang mah teu kenging ngamusyrikeun papada jalmi anu Islam deui. Nah, nemawi sing seueur amal teh atuh di diah bisi teu kapenak pahala dieu. Sugan we nun ieu. Engke teh aya pantona, panto saum, panto zakat, panto salat, panto sedekah, panto bageur ka tatangga, panto hungkul amal saleh teh. Ibu rek di mana lebetna? Koma ibu we. Bisi teu ditarima salat anu sugan dina puasa. Puasa diterima atuh sugan dina sedekah teu ditampi sugan dina maca Quran teu ditampi sugan amal ieu. Pan aya kemungkinan tiasa lebet. Kitu mah tah kadaseur amal saleh. Engke teh di alam barzah jalmi anu bakal ditampi ku Gusti Allah di alam barzahna nyata jalmi nu seueur amalna. Amal ritual, amal sosial. Nu kadua saujung-juna
wasalima qalbuhu jalmi anu salamet hatena. Nah ieu salamet hate eta mah seueur amalna ieu mah hatena salamet tina naon tina panyakit hate. Abot ieu panyakit hate mah pangabot-abotna panyakit hate mah panyakit hate teh aya ujub aya ria aya takabur aya sum'ah seueur dina hate urang teh panyawat eta teh ngarasa diri pangsolehna asa ujub dieu nya. Jalmi teh midamel amal soleh jalmi teh anu ditampi aya disebatan aslul amal aya pondasi amal. Amal teh asalna mun teh mah urang aya aslul jamil khotoya asal sakabeh kaawonan. Asalna sakabeh kaawonan teh asalna teh aya nyata tina hasad. Terus asalna kaawonan teh asalna tina takabur. Asalna kaawonan teh anya tina syahwat. Takabur asalna iblis. Hasad asalna ti Qabil. Mari Qabil teh hasud kan ka raina nyata Habil karena harina teh Habil hasud tina asana. Asal dosa teh tidinya iblis tina takabur. Terus jamil khotoya syahwat. Syahwat mah ti bapa urang sadayana kahoyong syahwat teh nya. Tuh, eta saena dosa dihapunten Gusti Allah. Setiap dosa anu asalna tina syahwat pasti dihapunten. Tapi mun teh mah dosa tina takabur hese dihapunten lah. Da iblis teh ahli ibadah. Lamun digambarkeun iblis ibadahna di alam dunya, ieu alam dunya teh tos aya tapak tarangna iblis sujud iblis teh. Pugetona iblis. Maka disebut teh iblis salajana malaikat kapungkur teh. Da ahli ibadah iblis teh. Eta kulantaran aya sifat takabur ku Allah dilaknat. Nembawi urang kade ulah aya sifat takabur. Kabur ku harta, kahabur ku ilmu, takabur ku turunan, takabur ku naon? Ku kasolehan termasuk. Tong aya sifat urang diciptakeun teh seperti kitu. Matak alhamdulillah ibu urang mah nya ibu teh teu apal turunan saha kuring teh nya teu apal. Ngaran naon? Dieum teuing urang teh turunan jalmi soleh. Tapi urang teu apal, matak urang teu ngarumasakeun jumawa. Urang maren putra kiai, urang putra raden, abdi mah putra biasa-biasa. Tapi urang teh ibadah. Lamun ditembongkeun ku Allah, urang teh turunan urang pan urang ngarasa bangga ku turunan urang. Jika ayeuna pan pabangga-bangga turunan ari akhlakna pagoreng-goreng gitu. Rade ambak, da ulah kitu urang mah. Turunan urang teh jang bisa mata ku Allah teh ditutupan tah apa bisi isin turunan urang teh daena. Urang ngarasa bangga ku harta oge. Pan urang sok aya panyawat owah gingsir. Owah gingsir teh gelok sakedeung gitu. Lamun teh mah jalmi dibere harta da ngaredak gelo si mak teh ka mana hina tara ngaji aya beureun 3 bulan teu ngaos-ngaos hampir sataun teu ngaji kamari mah cenah teu aya ngaos emna teu aya nguping wartos si mak teh angkat ka Saudi ya pas si Saudi teh dikasih percanten gedunungan teh bageur masihan ka anjeunna teh emas ya sagarupi teh dipasihan da ku bageur-bageurna ayam berhenti 3 tahun, wih weh kacangkring, nyanak emas 2 kilo, artos oge 2 miliar nyanak ade teh. Nu tadi babarengan jeung urang, da ngadadak teu wawuh jeung urang teh. Eta nya. Nyanak emas ditembong-tembong kerincing ngahaja gitu nya. Anu teu pantes oge dipake di mana-mana. Gitu. Tah eta jalmi teh anu asana bageur jeung urang sasarengan jeung urang da ngadadak teu wawuh jeung urang teh eta owah teh gelo gingsir teh sakedeung leungit weh emasna katipu geuningan lain emas imah imitasi gitu sabaga ayeuna kumaha inget deui we jeung babaturan teh teh owah gingsir jadi jalmi mah upami katuran ku harta sok owah gingsir takabur
teh bersihkeun nyanyi hate sadaya anu di alam dunia teh ibu eta teh tos kagungan ti Gusti Allah maka pantes saur ajengan jalmi anu kenal ka Gusti Allah mah moal aya sifat gede ambek moal lamun aya jalmi ngagaduhan sifat gede ambek eta jalmi can kenal ka Gusti Allah sabab jalmi anu kenal ka Gusti Allah mah moal aya sifat ambek kapungkur pun guru gaduh tangkal buah sakon sayeur teh sabaraha hektar anjeunna teh tapi anehna tangkal buah teh teu dipager antepkeun we atuh saur tatanggina teh pangersa tangkal buah teh atuh pageran ngarah teh nu maling takeun bae lihat nya dah geus rezekina sakieu pangersa mah lebat abi sok ninggal cenah unggal dinten sok anu maledogan nu maling hakeun bae aya bahasa sugan mah ambek teu biasa lempeng non margina tos aya dina takdir bagumromnas kitu sanade sagala rezeki teh moal urang jang urang sadayana moal lamun urang gaduh tangkal buah sahektar ya tah tangkal buah teh terus dipanen ku urang kudu nama hasil panen teh 3 ton misalna gitu nya nah jadi 2 ton tak mungkin nu 1 ton jang tukang maling tah itu bisa jadi gitu tah anu sakintal mah jang tukang maculna tah anu saieu mah jangan tos dibagi-bagi ku Allah sok ibu nu panen nu melak pare ayeuna nya nah eta pare jadi teh milik nu gaduh pare henteu sadayana rezeki eta teh nah katuang ku nu gaduh pare henteu sadayana nya jiga nu raosnya tukang maculna kabagean manukna kabagean nu ngarit oge kabagean ditipu we eta ketos bae bagian tukang nipuna da tos diatur Gusti Allah da urang teh bakal katipu nya da bagian matak nya minu ambak da geus diatur Gusti Allah nu nipu-nipu aya da urang katipu bakal katipu geus aya takdirna ti Gusti Allah nu mawi jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah da teu ambek biasa da ti Gusti Allah geus kitu takdirna kitu nu penting mah urang ulah ngahina batur ulah ngadolim batur ngadolim ka urang mah keun wios tangkal aya nu maling pan anu terkenal ka Gusti Allah mah pangarsa itu tingali cenah tangkal buah kumaha aya nu malingan wae pager di pager teh aya nu maling keneh benteng di benteng teh aya nu maling keneh ditaekan setrum tangkal buah tepikeun ka di setrum efek teh aya nu naek ka setrum maot we tanggung jawab ka rumah sakit angger we tanggung jawab ka rumah sakit leuwih badag tibatan maling buahna oh ban angger ini teh jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah ada moal ambek da tos diatur hirup ku Gusti Allah di alam dunia mah sadayana ge kenging ngatur Allah urusan dunia mah rezeki di urang dipasikeun ku Allah ka urang eta teh tos diatur bujeng-bujeng urang atuh dadaunan murad tina tangkalna diatur ku Gusti Allah ibu ngicep sabar kali emut henteu nah abeu teh emut pan sorangan eta teh ngicep teh Allah mah emutkeun ka urang ngicep sabaraha kali urang ngareng apa urang mah teu apal cirining urang teh diatur ku Gusti Allah sok saha nu mimpi urang dek dipasihan cai dipasihan leukeun ibu ngimpen teu nyipta henteu pan dibagi hiji sewang tah lumayan euy candakeun bakal katuang ku ibu henteu cantang tos aslina ibu cantang tos nuang eta ieu mah jang murang kali pan teu ngaji jang bekel mali tuang ayeuna isin ke jang di bumi yang si bungsuna pan teu ngiring ka pangaosan tapi rezekina aya di dieu padahal nu ngaosna ibu rezekina mah santang tos jang ibu jang murang kali berarti tos diatur ku Gusti Allah di situ teh punten nya nyantan eta
bersih hatena jalmi anu caket ka Gusti Allah mah kitu salima qalbuhu teh bersih hatena teh wa salima qalbuhu bersih hatena jalmi nu hoyong lebet ka aya dina salamet di alam barzah teh saur junjunan cing salamet cenah hate teh kumaha cenah abdi teh hayang nyalametkeun bedegong wae daru maos abdi ge bedegong hate teh pangabotna Bu ajengan mah pangabotna kiai mah ustad mah pangabotna tukang mah patahan mah panggedena pangabotna hese nu mawi kapungkur pangaresa almarhum ketua Jatman teh Kiai saha dieu teh Sugambumi teh ajengan jejen kapungkur saurna dicarioskeun saur santrina anjeunna teh numbahan wadah saur santrina teh pangarsa bios ku abdi entong cenah bios ku abdi uwakeun panjenengan teh kuat cenah nya teh pangarsa isin ku abdi bios keur meresihan hate ibunya nyamung teu puguh ajengan teh meresihan hate meresihan naon piring meresihan katel tapi meresihan hate da teu nyambung jika nu teu nyambung padahal nyambungna belah mana pan kami teh kiai bahkan cenah kiai badag ceuk batur mah anu nimbulkeun rasa ujub takabur ka kiayanana da kiai ge jelema ngumah wadah piraku aya ajengan ngumah wadah na teu boga pamajikan cenah ajengan teh pan kitu nya isin itu da isin da abdi ge era nyeuseut sulumputan laras lamun nyeuseut teh nu anu nyeuseut teh da osok nyeuseut abdi ge ngan sasulumputan we era ku tatangga sok anu naros itu ari putuang bojo cenah ka mana nyeuseut nyalira sok anu nyaras kitu teh oh na abdi mun keur nyeuseut pangarsa cara tuang bojo ka mana cenah kitu kan mata kabeh sasulumputan we era eta teh atuh isin we naon pan urang teh ustad terus ustad cenah nyeuseut kana ieu gengsi oge nya eta teh bersihkeun hate eta teh pan teu nyambung ngahinakeun diri aya deui nya ajengan di luar mah nuikeun nutupan ajengan ageu ditupan ieu teh pan aya pangaosan teh suur dugikeun ribuan lain sadinten dua dinten pangaosan teh saminggu sakali pangaosan teh pandinnya teh dina pangaosan aya khusus tempatna tempat miceun teh tempat miceun benten di urang tiasa dicanak eta mah beres pangaosan tiap beres pangesan tos ceramah ajengan teu aya pan biasa ari tos ceramah mah ajengan sok salin heula ngobrol heula ieu mah teu aya ajengan teh nah kamana cenah ajengan teh rek naroskeun teh sing horeng kalu kapengker dibengker supaya katinggal ngurilingan tempat jamaah dipangkul ku anjeunna teu aya nu hafaleun ngan aya jalmi ninggal gitu ieu pangarsa ajengan wantun sapertos kitu naon meresihan hate cenah eta teh ibu eta jalmi-jalmi soleh mah katurutan nya sapertos kitu da urang mah sangat asal geus bersih we hate eta kotor keneh urang mah tuh bareng alit-alit tah pangarsa di dinya di Al-Husaini saur wargina ajengan nang Al-Husaini lamun pangaosan kieu teh pan ibu nya cenah eta teh sayu teh dilebetkeun kana naon kana teko pan sok dibalik urang pan nya tilas ajengan pan kurang dileueut kareng barokah ada anjeun mah dibalik tiras ibu-ibu dinten barokah teh dilebetkeun kana eta kana teko dileueut pangarsa naon eta cai naon tiras ibu-ibu nah cenah dileueut barokah eta barokah tawaduna ngabersihkeun hate teu katurutanna jalmi sapertos kitu jalmi soleh teh hese nurutanana eta da hate urang kotorna mun dikacida-cida teuing kumaha cenah urang teh ngabersihkeun hate urang teh nya ari ngabersihkeun hate mah sanes kurin sok ngabersihkeun hate mah ku nyeueulkeun zikir ka Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub
tenang hate teh. Lamun ku dikir ka Gusti Allah eureun we dikirna eureun we tenangna teh udah bungsing deui. Ibu salamun teh mah urang seueur dikir ka Gusti Allah, Allah emut terus. Da makanan hate itu. Mun teh mah ayeuna urang teu tuang, lapar henteu? Lapar. Aya jalmi tuang sadinten 3 kali. Pagi-pagi, siang, sore. No. Di mana eta jalmi teh teu tuang enjing-enjing karaos. Kelebet ya. Garut aja. Ka Garut enjing keneh teh. Emot jam 8. Oh, tadi teu sarapan. Da biasa sarapan pagi. Ya udah. Urang mun teh mah biasa dikir pagi. Terus jam 8. Nah, hanya asa aya nu beda. Ruh urang teh nagih ka urang. Numawi ka jalmi-jalmi anu saleh nu tos biasa dikir ibadah, di mana ngalirenkeun ibadah asa aya nu beda, asa rungsing we. Poe ane teh asa rungsing. Oh, tadi isuk-isuk teu wiridan, teu maca Quran, atarpe wengi teu tahajud, karaos ka jalmi saleh mah. Adik urang mah geus biasa-biasa we. Lempeng da urang mah tara dahar teh ya. Nya dana ari tuang mah tuang ieu imah tuangeun ruh. Nu mawi da urang mah tiap gugah bobo teh sok dibiasakeun teh naon inget kana HP anu pareum. Lain kana HP anu pareum. Urang sare teh mana HP kan kitu urang mah. Sanes HP anu pareum kana inget teh kana HP anu pareum urang mah. Coba dibiasakeun boga bobo teh sing inget kana HP anu pareum mawi cas heula. Jadi ibu enjing-enjing teh biasakeun satos salat teh salat berjamaah salat subuh biasakeun ngecas HP. Ngecas naon? Ngecas HP. Naon? Maos Al-Qur'an. Oh, we tong seueur salembar we dibiasakeun. Nu penting mah istiqomah we. Pan urang teh hoyong mukalamah sareng Gusti Allah, hoyong ngobrol sareng Gusti Allah, hajat urang hoyong diijabah Gusti Allah. Sering ngobrol ka Gusti Allah. Sarana cenah kumaha ngobrol sareng Gusti Allah, abdi mah teu bisa bahasa Arab, nyata maca Quran. Maca Quran teh ngobrol sareng Gusti Allah, mukalamah eta teh maca Quran teh. Di mana urang tos ngobrol sareng Gusti Allah, ceuk hate teh Gusti abdi teh can boga 2000 acan. Gusti sumpingkeun 2 miliar. Teh ira teh. Keun bae lisan mah da teu apal kana artina Quran oge, keun bae lisan maca Quran pan hate mah gertu anggar. Maka tungtung Quran pan nyebatkeun kieu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Kira punya atasna naon? Atuy gitu. Wa kafa cekap billah Allah waliya nunulungan anu janten palindung abdi wa kafa billahi nasira cekap Allah nunulungan ka abdi. Nah ban jadi lamun teh mah urang ngaos Al-Qur'an, yakin Allah bakal nulungan. Tengah wengi teh moal nojahan caroge. Bapana. Pan isuk teh can boga duit bapana. Oh, atuh ujungna tong mikiran ayeuna isuk deui bae mikiran duit mah. Ari bapana. Pan can boga beas bapana. Cing atuh nyanyarna kasih uang kan itu 2 liter mah. Ibu kinten-kinten urang bakal dugi justru ka enjing-enjing. Coba mun teh mah dina tengah bobo eta aya malaikat sumping Israil. Man robuka 2 liter we Gusti coba. Urang can tepi can tepi. Isuk mah kumaha isuk? Al-jad biadillah, al-god biadillah. Urusan isuk mah urusan Allah. Bunjeng-bunjeng urusan urang anu pribadi. Urusan tuang jalmi saalam dunya urusan Allah. Ibu ayah anu angkat ka Mekah reket nyanak beas 3 kintal jang tuang di ditu aya daya
Urusan tukang orang ka Makkah anu ibadah umrah geus dijamin ku Allah di sira di ditu. Gitu. Ulang nyogeun ti dia ditunggu segala komplit. Namawi rezeki teh dipasihkeun ku Gusti Allah. Urang mah sanes naon? Sanes ulah nyungkeun rezeki, urang mah teu aya kawajiban beunghar, teu aya wajib beunghar tapi wajib ikhtiar. Urusan di mah tos dijamin ku Gusti Allah. Beunghar miskin ge tos diatur ku Gusti Allah. Gitu. Ngan urang wajib ikhtiar obong kieu da abdi mah teu aya teu wajib ikhtiar. Ya no teu wajib da geus beunghar mah geus bisa miskin we amal ikhtiar dan isi Gustina ulah kitu. Kada aya ikhtiar. Ikhtiar teh eta ciri jami rek dipasan di Gusti Allah. Ikhtiar teh ngaduha. Ikhtiar teh doa dua. Aya ikhtiar kasab, aya ikhtiar doa. Jadi ciri hungkul eta teh. Ikhtiar kasab ka pasar, ikhtiar doa tahajud, ikhtiar doa duha, ikhtiar doa wiridan, ikhtiar doa duanana dianggo urang ikhtiar. Nah eta nomor kadua. Anu nomor katilu jalmi nu bakal salamet di alam barzakh teh nyaeta man khalasa amalu. Jalmi anu ikhlas amalna. Ikhlas. Fa'budullaha mukhlisina lahud-din. Pek anjeun ibadah ka Gusti Allah sing ikhlas ibadah teh. Ikhlas teh nu kumaha? Tah ieu we. Abot deui aya mah. Jalmi nu ikhlas teh kadang-kadangnya hari ibadah salat teu ikhlas manusia tong salat tadi teh nya. Sedekah teu ikhlas teh tong sedekah. Ikhlas mah ibu buah. Ikhlas mah hasil ikhlas. Ulah ngudag-ngudag buah, ulah ngudag-ngudag miceun, ya miceun ikhlas mah. Sing wareg weh tuangna, sing seueur tuangna miceun mah kumaha engke datang sorangan ikhlas. Jadi paneuri ikhlas mah. Ikhlas mah di mana ibadah urang tos istiqomah, Allah masihan ikhlas. Upami urang can istiqomah ibadahna, can waka ikhlas, hampura. Ibu mimiti ngaos ka dieu moal waka ikhlas mimitina hayang nemong-nemong tiung. Kan bios mimiti mah hayang nemong-nemong mukena gitu nya. Mimiti mah hayang nemong-nemong kagaduh we urang nya. Tapi terus we ngaos. Lami kalamian asalna mah hayang pamer diraudih ku Gusti Allah. Kulantaran istiqomah ngaosna leungit we. Nah da baheula mah hayang kapuji. Tapi lain kalamian mah leungit teh rasa hayang kapuji teh timbul we ikhlas. Sedekah mimiti mah hayang katembong ku batur terus dileukeunnan we. Tapi lain kalamian mah ada moal Allah masih keikhlasan. Nah we abdi lamun sok ninggal bapak aing gitu ya sok ninggal YouTube itu bapak aing booming bapak aing sedekah teh 50 juta sadinten teh. Kamu 50 juta kali 30 sabaraha ibu? 1,5 miliar beureun sampun. Di mana duit nanya? Eta terus sedekah. Tah lamun teu ikhlas mah eureun eta teh. Tapi kulantaran ikhlas, cirina kumaha ikhlas teh? Terus we dipuji rek di pojok ge angger we sedekah. Jadi ciri nanu ikhlas mah rek dipuji teu matak manyun, teu mancung. Rek di poyok teu matak manyun angger we ikhlas mah gitu. Tinggal cirina kitu teras we istiqomah urang teh ibadah rek dipuji sok jami nu miti ka masjid we aya preman tobat datang we ka masjid. Abdi teh budak-budak polisi arek tobat ka masjid papenak jeung rerencanganana ditaros rencanganana paingan hujan eureun ban eureun nya anu kitu nya baingan hujan eureun da eureun salat oge kurantaran naon dipoyokan gitu aing mah serba salah ka masjid dipoyok teu ka masjid dipoyok eureun we can ikhlas eta teh da kurantaran naon angkat ka masjid nah karana naon eta teh haliah dunya nya we ikhlas mah kada diperjuangkeun. Sadayana amal teh aya tingkatanana. Tingkatan urang mah tingkatan amal ikhlas teh tingkatan pangluhurna. Tingkatan ikhlas mah ibadah teh teu aya ibadah kajaba karena Allah.
Tapi aya deui sana ikhlas oge tingkatan kumaha tingkatan ibadah anu karena haliah dunia tapi hoyong karena Allah. Model ieu ibu teh maca waqiah hayang naon hayang beunghar kan kitu nya. Maca sholawat paling hayang naon hayang beunghar. Ikhlas henteu ikhlas ngan tingkat sabar hiji ikhlas keneh eta ge ibadah keneh karena Allah keneh ngan tingkatan karena Allah na teuing kasabar hiji tingkatanna teh mawi mangga we ibadah mah karena ibadah kumaha oge tapi ikhlas we di istiqomah sholawatna asana mah hayang haliah dunya sabab mun teh mah karena dunya bakal eureun ya lam cirina we berhasil eureun teu berhasil eureun cekereun cangan teh Kang cenah urang jarah ka mana ka Mahmud bejana can lamun jarah ka Mahmud 50 balenan 50 Jumatan bakal beunghar aya nu berhasil aya cenah urang Cikawung geus menang truk nage cenah 7 oh ini bener 50 Jumaah cenah ka jarah ka Mahmud teh bakal beunghar kumaha eta nu jarah 50 Jumaah ka Mahmud ayeuna masih keneh eureun cenah ari anjeun geus sabaraha kali jarah ka Mahmud abdi mah karek 5 kali Jumaah hasil henteu jarah keneh henteu deui oh berarti nu berhasil eureun nu teu berhasil oge tak sabab naon ya karena ahliah dunya cabi lamun karena ikhlas rek berhasil teu berhasil teras we cara margi abdi jarah teh ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Rasul saur junjunan saja menujarah ka kami dina tos ngantunkeun eta sami masih jarah ka kami dina nalika jumeneng kitu nya saja mi anu jarah ka para alim ulama sami sareng jarah ka kami jadi jarahna ka para aulia Allah teh eta teh sami sejarah ka Kangjeng Rasul jadi urang jarah ka para alim ulama teh ka para wali teh eta teh sami jeung jarah Kangjeng Rasul ngan niatna buleutkeun karena Allah ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hina kumaha? Rek berhasil, rek teu berhasil, jarah we. Hayang naon jarah teh? Cinta Kang Junjunan kitu we urang mah. Ulah kieu, hayang naon jarah teh? Marah beunghar si hayu urang kanya. Ulah kitu we kitu. Ya itu ulah hayang niatan kitu hayang beunghar. Sabab para alim ulama mah milarang ka urang teh ngarah naon ngarah biasa caket ka Gusti panginten eta kangge bekal urang sadayana wa antumul a'laun in kuntum mu'minin wallahu a'lam al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana kulli sahabati rasulillah jami'an ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala qulana li ni'mati wa sallallahu rahmataka wa takina min manasina ya jalali wa ikram. Allahumma nawwir bi dhammi wa salli wa shrab bi salli wa astamil bi badani wa bi lisani wa qawmin bi jalali wa salli wa qawmin bi asli halika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'ah
khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi yurja syafa'atuhu li kulli hawlin Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.